Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon mana euy? Alhamdulillah. Islam. Sami atuh punjeunna. Sami-sami muslim. Sami-sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. Kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bari janak kitu. Nyuhunkeun bibitna onta. Keun teh batu kuentog. Aduh. Naon aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Waduh, bangsa aja. Ngumacak. Iya kitu anu ngababakan teh. Hei. Sangaran. Kuring cepot nya. Wah. Siapa deh? Cepot. Bangus kitu make jengaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh. Ai itu nu tukang. Kuring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Mun jauh euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Manusia. Wah! Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Euy budak meureun. Haling haling teh nyamung haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia. Nuhun. Geus umroh. Rantau sering kan? Syukur euy. Aing warga negara Pringgandani. Hai gitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Ieu teh. Ulu. Ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bang us batik bang tik pro sebal bodong jabo boko ayak itu hartos tauhid itu karunya dekat saretot ngomong gitu bisa apa ya atuh hapunten hampura sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh ya ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing geus musim aya mere aya kaingetan satolol mah kanu boga tanah burukna teu pajegan nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Harus singkir. Kalau bisa sekarang melarang pret itu. Kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret. Harus jalan. Lain seueur goblok. Dina si aing. Lain marukana mun aing ngabodor. Aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entah mohon maaf. Pokoknya dari saat sekarang pergi. Saya lagi nya. Jadi kumaha teh? Iya.
dek init mua ya kumadunungan kuringnya atuh kumadunungan kuring lu punya majikan ya ayah coba panggil ke sini panggil cepat keras Kang umur atuh Juragan Arjuna wae jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh henteu dah berarti maneh teh ilegal ya wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir lain jempe wae kita tadi aing teh ngomong teh budak kita tadi lalaki teh lain awewe aduh ampun datan nirata ngademen datan nirata ngademen ewo pakulingan rana tengning juragan ya aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka saha Janaka teu make Sunda henteu oh Janaka Sunda maksudna meureun geus areueuh nya si utun singkok aya kulili ena ngaranna Janaka itu abdi Janool anu ieu Harun ngaranna anu itu Udin ngaran cararane buku Janaka jeung Janool ieu Udin bae gede buku manehna jauh teu kadenge ya Janaka kaula ku Harun dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang warga negara mana tadina kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan komo kitu abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek di idinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nya kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep da dengan duit teh dalam boga keur nyogok mah ku aing dibere menyingkah da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing pemasukan hayo nyingkah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean lu ngancam lu wah bahan ribut ye bebeja aing sepot lan siapkeun tanaga pikiran bisi ribut saeulah si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima saeulah tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo aji mulat tegah ya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria
Tuh. Wait, you, yeah. Ya sap, ya, tuh. Kurang ngajar, hebat maneh sia Janaka, iya, alah, iya, modar kurang ngajar, alah, iya, kurang ngajar, iya, aduh, alah, iya, aduh, iya, aduh, aduh, ieu bini Surawung meni alus. Pajar aing bini Surawung cenah. Aduh muni gomplok Surawung teh diri bonding. Wih, iya up, ya siap. Benang siap. Iya. Dai. Tuh. Aduh. Siap siap. Mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing. Ha? Itu awewe tinggali awewe mending geulis. Mana tuh. Oh. Lain awewe. Lain tang kacau tang ku angin. Aisyah. Katipu aing. Katipu juga jadi. Aduh ampun. Hei. Naon? Kadieu. Kadieu we didinya. Kadieu Surawung. Ieu meureun dununganana memang iya. Hayangnya howe aing meureun. Wah, sia modar. Lesotkeun denawa. Dan lesotkeun aing wah, sia. Wah. Karasa sia. Lesotkeun aing wah. Hayangnya howe aing. Aduh, silakan lo. Oh, pilarian bisi kumaona. Dunungan dialungkeun jang. Oh, pilarian kawahan. Silakan. Abong kena dedemit. Rasa-rasan carek kitu teh kitu we urat batu. Ah, urat batu, dedemit batu. Aduh. Abong kena dedengkot. Nepi ka urat saraf. Nepi ka urat. Hirup urat urut teh. Naon sia teh? Lu. Mana we teh daya dunungan urang. Abdi teh lu ngagidi ge ngabantu ieu heula urang. Cak dunungan kana seje tadu. Dek naon, wade ngiring nemak atuh tuh. Waduh. Dunungan nemak, hayang nemak, kita tumak nemak. Panah. Wah, itu teh kulan di Sukabumi teh. Hayam pelung. Ayam pelung. Kulan tara-tara di sada sabat teh kau di huluna. Di nama senjata hayam maneh lain teh. Ayam maneh, sanes anu sanes. Yang tetangga urip. Udah lebaran eta hayam urip. Aya jalmi kulan nyung eta tataros kabeh cekeng kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada. Cinta ayo cinta kukuring ai teh disada wae mah nya dipencit ku teh. Da teh ada jalan atuh. Nya kumanehna dagingna ku abdi huluna. Nu bogana mangharep-harep we. Di Umara di Podaran.
bisa maneh nemakna tiasati yang atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu glad di ditu nemakna saya Sok aja gerasa sila jeung denawa rasakeun panah susah moal aya anu nyesaku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan awas healing dawala satria ini pelet kapacok ieu Bambang Sumantri deuh sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing ge nya aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi halah modar kau yang buta gitu tinggal ikeun tahu yang syarikeun sia tadi aing gagal teh manehna ngetan senjata hidup tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge ada naon ge kudu belajar belajar latihan nu matak mi HP ka barudak-barudak kudu dek sarakola sarakola ulah bodoh bener akang sambungkeun antara teori jeung otodidak nyata eta pengalaman pengalaman segala rupa oge da kudu bareng atuh formal jeung pengalaman kitu lain hare-hare wae hirup teh buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh atuh da uyuhan sakola gen teu uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola gen teu tapi akang mengguruyuh tapi dek kang ngeureuy we geuning jeung panggilan akang teh wah baturnya andel naon ya dulu itu panah-panah nepi kacing saririt kitu alah ya Dewi Arimi sampun dumugi Malinan Jalangka alam besar Patimo Jalanan jauhan Ungguk keungan budi Agamahan
ya maut mami pinasti selamat Moaya nunyisiku ngajar ke si bapak saya ku si diuk eta teh tarik naon tarik kumang eta teh aya terasna tarik eta teh tina tarik kumang teh jadi tarik riseun selang-selangan lepas tina sabengketan moal panggih bajanun kasenangan kaget ku nerakan ningali kagetna ka kiri-kiri ningali kang sampun prapta Gusti Senopati kumaha bejana kumaha kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran naon sabab eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh Gusti Senopati kumaha bejana kumaha kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran naon sabab eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti manehna nu salah manehna nu ngamuk manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge kurang ajar sanes kurang ajar dari kerdil manusia model kitu puguh ku pangeran teh parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing lemah caina bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka teu ngarti kitu kacida teuing eta mah ta eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaes atuh nu kitu teh geuning kagila-gila kedik eta nya nurutnya ngamuk anu katingali ku maneh sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas bapakna sak duka bapakna duka sanes kulan Gusti jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atuh nah lain digabrug panah Gusti sarareukut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot negdreuk kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu saurang kurang ajar entong make jeung narita kasep narima naon nyarita kasep jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut ya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti maneh teh muji tadi nama aing jahayang ditaksir ku dunungan maksudnya tapi dah kumaha cuma geus ge nasibna kurang ajar temenan
haling kuai urang sing harepan sorangan mangakeun Gusti. Raden Bima milarian Arjuna tuning den kaulanun kakang karya Semaka pihatur kakang godeg kakang Semar munang bejati si Semar sana si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes. Alhamdulillah nuhun geuning juragan agung diukot lan diuk sae lah nu matak mung hiji juragan Bima cek kitu geus soak Coba disentak kan. loba disentak jadi we tenggar kalongeun. Duh semaka pihatur agung diuk nguningakeun kulan di sarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang naon kumaha salamet ya salamet pangarsa pangulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon kunagala Pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata dileujang kadung sang rebut kekawasaan rebutan Bari putra raja heeh ku nafsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaannya dawala rupina tak kitu euy murukan teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabadinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cikolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah tak gitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh kaon kumaci kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat Omar si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik mana nurut Pak barina oge nah mitah nu kitu patut nun mana nurut masyarakat lagi masyarakat teh batan ngurut bakalan ngejebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani mung eta teh kula teu acan kahartos karti kumaha nah eta teh prayogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas ti karaton aya kitu kuasa kitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat aya eta pangna ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna musir teh kuat kudu nyingkah ayeuna
Tepino. Dah, ya Dedi. Serak kenal dia. Kebong. Gan. Jiga. Singa tos anjang, palang siang. Buru-buru bapak nyumput kecu. Bapak mau bisa lompat ti heula kecu ti heula. Aya aneh. Bapak mah nyumput dinu ieuh ge moal kaciri da poe kecu jig. Kade sing hati-hati deui aja. Jiga ren. Bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga. Ayo pot buru-buru. Tingkah gitu. Init. Lain tak sawabalana gitu akan. Jaga inung aing si Babu Kunti. Lah, Jaga sekolah. Kek didinya sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke. Ya init. Sumuhun kade acing hati-hati. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Belah mana tas si kurang ajar. Tobat anu agung Dewi Arimi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratu jajantu. Ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara. Tobat Gusti. Aya gentayangan bot. Uka-uka awewe na. Gusti. Kunaon teh? Tobat teuing. Dupi salira teh saha kakasih? Aing Bima. Lu. Saha? Bima. Tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan. Tingali salira nepi ka donto gitu duh. Donto tingali beungeutna tuh sakitu berwes. Atuh beungeutna mah ti terimunan ku anu. Nya. Tingali mah kulitna we. Nya. Butuh ari mah abdi gaduh duda itu. Asap anak. Nya. Urang kawinkeun ka Nyi Ega. Bima ti mana panglingihan? Urang dieu titu ti Lebak. Tobat tak kaula ge apal salira teh jalma anyar. Meureun karek bubulanan aya di dieu. Memang. Ai kawit di mana sareng bangsa manusia. Dupi eta abdi bapana ulan. Tobat ramana sumu atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung teh pun anak teh kulan kieu teh ino murang kalih teh abdi ngengengkeun urang asing. Urang mana? Ai kawitna mah ka urang utan. Gitu kulan. Aduh, tobat teuing Gusti. Ari abdi mah anak konda. Adi abdi teh
Kitu kawin ka indung na ieu budak. Anak batu. Laras salira teh ramana. Ya muhun sih. Aduh, tobat teuing Gusti Nu Maha Agung. Kakasih teh Bima. Bima, ari anjeun. Ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi. Saha? Arimbi. Sajenagan? Nah, saya teh budak-budak teuing. Arimbi belegug. Sungun ka kuping gua beli teh tadi. Nah, tuh siapa kena nanyakeun. Lepat. Saha cenah? Bikayi. Arimbi. Ta eta. Yang Arimbis. Alah. Urang mana? Kaula teh ti Puseur Dayeuh. Puseur Dayeuh nagara Pringgandani. Ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara, kalayan kaula teh adina raja. Ai raja di Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara, mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba. Eta nikah. Arimba incu na bah ameh meureun. Arimba tah mah. Rima, kita mau jadi polisi. Arimba tah mah. Si Demang. Tah kitu kaula nun. Kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. Kaula teh pikeun naliti ka ieu tempat. Nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarurumpaheun ka nagara kaula. Tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngala duit teh. Sajadi teh. Oknum geuning eta geuning pempinana mah henteu. Kalah soleh. Ku kituna tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten. Ieu tadina ku aing rek dibabad. Panuhun ulah kaula nu. Dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros. Ieu parantos kagungan garwa. Naon? Salira acan. Ye bubujangan kene itu gede boros budak teh. Budak media. Budak media. Mun di rombongan masih ius. Gede boros. Iya. Gede buah. Lain gede boros ius mah aing nya gede hutang. Heeh. Gede kanjeri sius mah. Mun di rombongan mah kitu tah. Jadi peralatan enak teh. Iya. Tah kitu Bima. Iya. Teu acan kagungan garwa. Acan. Ngenakeun kaula ari minggi da teu acan gaduh salaki kaula oge. Sabodo teu nanyakeun aing. Bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan. Hor, nah eta anak ti saha? Anak batur, anak deungeun-deungeun. Atuh nah make ngaku anak, apaan bapak teh loba. Aya bapak angkat, aya bapak tere, aya bapak tani, aya bapak kukut, aya bapak lurah, aya bapak balangsak teh bukan naon-naon. Kitu. Atuh pami kitu macarana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu. Kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula. Ajis nyingkah tong ngaganggu aing. Tobat teuing. Paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh. Nya. Jeung pai cucunguk. Kata napi goreng simut. Pasti eta mah. Da aya teh nu bogieun kana simut. Heeh. Ah, da ngeunah. Mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah. Ya. Nyaritakeun kitu. Kumaha? Bima? Naon? Kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katarika taji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira. Bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur.
tapi ai dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu pangubarankeun bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing Itu jawab kudu. kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teuing Gusti nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula jeung hareupan musuh ribuan tibatan jeung hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teuing Batin rasa cinta Ayeuna di sidik-sidik mah halus awakna ceuh nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya atuh mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres heueuh jangan ngomong disingcirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat si eta masuk di beja-beja sama bibirna teh bibir aweweun nya ai paduduan kieu mah kaula teh daek we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jalmina loba seur jalmina sabaraha hiji 200 juta sanagaraeun atuh sanagaraeun teu mino sanagaraeun pek geura akon kabina-bina teuing ai salira tobat Gusti ngadon di heureuyan ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu padahal aing teh hirup teh normal Raka Prabu asaku kabina-bina teuing nasib diri bagja awak Bima kaula teh sakali dewe dek nyuuh dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salira Bima wis sia ampun Bima kaula teh sujud ka salira aing kudu kawin ka bangsa buta urang patut berwes ampun wes ya nanaona ya sok sia ampun Bima kaula teh ridho dipaehan ridho mangga bade disiksik dijen jadi casak diwalang-walang nyangakeun Bima ngedan obat Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin ieu teh sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede kitu kaayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima kitu kaayaan
kejadian naon eta teh awewe jajeritan. Allah. Tobat. Kamina-mina teuing Bima. Tobat ieu teh saha? Ieu ibu indungna Bima nu. Aduh, ampun teuing sadaya-daya ibu. Wis kena dihin pinasti kersah yang widi. Wis kena dihin pinasti kersah yang widi. Mapak bayak kenalara. Jadi salirate ibu Nabi Ma leres gelis. Sudi mati suka perlayar. Kelanan dupinya teh saha gelis. Kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati nagara Pringgandani anu gumanti aji di negara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng. Tobat. Tak dengan si bapak eta aya deui. Si bapak eta jeung penyakeun teh. Tak dengan eta si bapak tani ka dieu. Ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak jingo nya. Nah, maneh teh kaula teh nampi pancen tiraka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan. Sabab bejatir beunang percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir beunang percaya yen ieu teh aya jelema nu ngababakan di dieu. Atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan. Ini capetang kitu. Lamun boga salaki teh usaha mun nyarekane di dapur. Beri nyeblok. Sia teh meni kahayang teuing atuh kitu pipilueun minuna beuh ka Pak Asep. Tanpa atuh jadi penayagan atau jadi peralatan atawa kitu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh. Atau anu aja tako. Gitu dah bukan salaki eueuna beuh teh kitu ngecebrek. Kaula teh ngabantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir gada berikan rasa panah limpung. Malihanan kantos Bitotama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka. Jenak pisaan eta nanti corona ya naon nya euy. Da dewek na pikayeuna teu bisa atuh. Teuing teh kumaha nih Oh, teuing dek turunan ti Laut Kaler. Kalimantan ge beda itu deui. Tah kitu kaula nun. Barang laporan sadayana wala dia balat tamtama ku tuang putra Arjuna. Gempar kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teh kawadahan kaula teh bakal ngayakeun tinakan atunaha barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama kaula teh amon sorangan hirup teh satadina ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang Halo teh sudi cenah aing kawin kanu cenah wok Aduh,
tuh boga awak-awakan teh meni browok gitu. Heeh. Mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur. Da kaula teh kahayang mah langsing. Upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun. Tak engke bakal kepeureut. Beungkeut ku karet. Ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk. Iya. Bujal jadi 2 digigir. Gitu. Ai teh hareup katingalina kumaha? Huntu we wungkul. Bakal bogoheun bima lamun kitu. Nya anger kalau leuwih ditampik. Nah, mere resep teh nepi ka geuleuheun. Ibu tulungan ibu. Ampun teuing kaula teh tulungan ibu. Dedeh teuing geulis. Anaking ulah dipake nyeri dapun anak bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar neng ka ibu ge babu kitu tara nyemah deui manehna mah da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta kitu tah tukang gambang teh nyemahna teh nah ada asal aya sanggu gede ka karena nyemah. Ayo mah are-are kalau selain nyemah teh naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti. Heuh dina zaman kiwari ge kitu teh aya we nu mere maranghakan ka karadi dinya numpukna naon bedana jeung nyemah ka roti. Mata kurang mah tarang aku nu pikanang doma. Gitu cing oge. Tapi hasil wae bener Marif. Hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo. Tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura anak ibu bima. Eta teh adatna kulaan. Dewi Kunti nalibrata watek wantos. Hiji istri siswi na Resi Druasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake Dewi Kunti nalibrata kagungan ilmu nyaeta pikeun ngageulisan ieu Dewi Arimi ucara menepungkan maha agung jabrata kahiyang maha sukma alayan saciduh metu sakacapnya tawurus saturung winara ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti nalibrata deh ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang anjir sabot ngiceup aing Gusti nete teh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsing jadi menarik jadi menarik perhatian itu Jadi keren wow keren gunungan jadi daek teuneuk bobogaan kita kitu gelis kaula nun dah salira teh teu goreng patut da puguh panggelisna saleresna mah bimawe anu kabaraman nu ampun ibu ampun sing percanten ka ibu bima teh bakal bogoheun ka salira
Wah, moal teu ngegerebeg aya nama juragan Bima deuleu. Tong boro Bima aing oge hayang. Bu. Ibu. Bima. Aya jurig bogoheun, Bu. Aya onom. Aduh, ampun teuing. Tenang gelis. Tenang anak king. Coba ngalih ka dieu nung. Coba teuing Gusti. Babuku. Teueuh teuing. Bima. Iya. Sembah, Bu. Nuhun kasep. Tah neng kitu nyembahna teh di pangku. Tara deku cara batur. Aya jurig bogoheun. Jurig di mana kasep? Ulah ditubi dipantingkeun teuing di mana ragragna. Aya eta saha, Bu? Awewe anyar. Bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu? Saha? Ieu Arimi kakasihna ieu teh Rayina Raja Arimba Raja Pringgandani kunaon tete kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu. Putri gelis anu raspati model kieu ku anjeun disebut jurig, ku anjeun disebut onom. Kaluwihan teh Bima. Oh, lain eta. Ieu agan abdi mah nyaksi kieu. Tadi mau ngomong lagi ngageureulung. Meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima. Jadi ieu teh Arimi nu dibantingkeun ku aing. Bener? Ih, hampura we atuh. Ya, bogoheun. Heuda sarua ya panonan mun manehna ge. Nya. Tah kitu pek aya nama gelis. Gara tampi cu ieu teh pibagjaeun. Tampi anu bakal nyaah ka urang anu bakal ngajait nasib urang sararea. Ulah sok kitu kasep. Ulah tumpas tampi Orai. Tobat. Ieu teh naon? Nanaonan sia? Hei. Naon? Nanaonan? Nanaonan. Atuh we nu aya mah nanaonan. Jeung kikitian geuning deui. Si Syarukan. Tobat. Ampura Arimi. Ya daya waglanana kaula nu. Ai sugan teh. Tapi damel kaula nu. Kaula teh saumur hirup kakara atuh da katarik kataji ka pati-pati ku salira. Seur jajaka anu nyeratan da kaula teh acan aya maksud. Nah ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa. Ieu panginten anu disebut cinta mungaran. Muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadeudeuh ka cinta kaula. Aku terima Harimbi. Nuhun kaula nuhun. Hidimbe. Tobat. Aduh, meningakeun kaula nun itu teh kakang Arima pun lanceuk. Mana teh? Itu. Adi aing bejana disiksa Hidimbe. Ieu. Belah mana adi ngaing? Hidimbe. Wala dia balat. Kula. Ulah mana adi aing?
sudah jamar pagi sidi campurana panganan anu balerat anu usukana salamatnya akan bersina Alah kemana si Aceh Purba Kesa dan buah-buah adi aing aya numaehan mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu ieu buah adi aing gugur di pangperangam aduh asuk buah-buah Hidimbe Harimbe asuk Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratanga deman satu datan niratanga deman ewa pakulingan rana genera ingkang prata saya paralun malum kasuhun ninggalin nu di pamrih hapunten anu ditendak kaulan nun Raka Prabu syaha ningakeun Purbakesa ieu teh lanceuk maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi wah sia wah Arimi nanahaun Arimi mancing teteh beraku Arimi kitu dek nipu sia atawa ngejebak aing awewe di mana ye ya terayi Raka Prabu lain kurang ajar aduh nguningakeun kaulanu lain siap kurang ajar obat laras ya terayi sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu Nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh ngajebak sia kaing lain Raka Prabu sanes Aceh Karimi silaras pisan ieu teh penas ti kersayang tumampara ya inggih ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima lain tobat pindah tar aduh tobat untung salamet aduh ampun teuing nuhun Kakang Bima teu ngaku adi ka kaula geuning kurang ajar saha eta waing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngamasing pati tu makaning pelayan ieu edan sia aduh ragot dulu tuh wah suka temu aki jadina dulu paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa nya tawe geuning Arima lumpangu mun sagede kitu dulu
paingan geblik cai nepi ka euneur. Bener, akang murukan teh. Menang beja syot teh ti lauk nolol tina cai. Kumaha cenah? Awas cenah pocing hati-hati ceuk lauk. Lauk. Tapi jangan Kadewet. kakak. Heeh. Ting da lauk teh digelung. Ayo lauk. tapi jangan. Sia. Kurang ajar. Coba sia. Saha sia? Aing pisalakeunna Arimi. Mana adi aing? Tadi nyamperkeun tadi aku ku sia. Penasti kersayang tumampara. Iya ini. Ieu Bima dirontok. Nanging kaleresan Bima nyingcet. Doh. Sedangkeun disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna. Atuh ieu Arima gugulitikan dina gawir. Ai dihanapna teh emel. Anu temahna Arima mebes kana emel. Itu kayaanana. Bakatingku gede awakna teras nobros kahanap. Anu timul datang cai ti hanap. Buukna Arima kaseret ku cai ti hanap. Anu temana ngarumai karuhur mungsrat. Cai anu sakitu gedena. Di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna. Wah! Dulu itu cai yang Udah buriawa tuh. lah. Pamuing kana gawir, Pak. Heueuh nyeta. Buriawa nya. Itu cak buuk wah. Wah ngagedean gitu, Pak. Urang ka bawah banjir. Ya ririaban tuh. Kapan aya ka itu langsung leuleuh ngalir tuh. Lain ti laut teu ieu mah. Jadi deuleuh kasuburan kamakmuran deuleuh ieu cu. Menaku pabrik aqua. Jadi we pabrik cai ieu bisa diinumnya Pak. Heueuh. Enggak, pabrik cai dimanfaatkeun ke. Cing kira-kira cek Bapak ieu ngaranna naon ieu? Si walungan teh Pak nu pika ngalir itu ngogolok kalebak tuh. Wah, lu pada ngopi. Ngapain udah ngaplong? Ngopi dong, gua ngopi. Urang ngaranna nek kali rambut jang. Nah, itu tidak sirasaina deuleu. Saperti buukna Arima geuleuh umpal-umpalan. Ririaban. Teu sangka euy. Jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu. Kehidupan yang di dieu mah ieu. Pada hakikatna mah Arima itu bisa menyuburkan negara. Betul, betul. Ada manfaatnya mah. Jadi ada manfaatnya nya Pak. Heueuh kadejang. Tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang. Heeh. Oh jadi ku seueurna tatangkalan nya Pak. Ceuk dewek oge. Datang sumber cai. Bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertala harja deui. Menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan eta teh meureun. Muah pijigana nyate nya Pak. Heueuh jang. Jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda kaagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir. Anu iman. Komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina. Tapi sabalikna teh nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang. Oh. Wa idna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tageuning siling apa? Ieu. Apa nabi teh guguru ka Ustaz Tete?
Teteh mana? Teteh Nong. Syukur jak. Tak atuh ku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kenging jodoh tangtosna dirapalan panginten gede pusir daya Pringgandani. Ku kituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu. Ti ulah saromongan giri hajati lu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae. Ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh menang jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja. Amin. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang ti detik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka. 1.